Awak teu bisa hoja ditinihan bari jenengan kuduaan disaung nu jauh ka ditu ka dieu. Pun kitu deui baham dibekem teu bisa cumerit sumawana minta pitulung sangkan diri bebas tina pangguna sika maranehanana. Cimata ngalembereh teu nyangka secok ngubuke bakal nandangan ketalanggesan bebaturan sagulung sagalang anu mindeng ulin bebarengan. Berat kancing saragam dijamret satakerna raclang nyingkapkeun harigu nu cangkungsi ka sorang kusasaha. Pakitu deui andro kulawu geus teu matut pernahna. Panon ukur bisa molotot nahan kenyeri dina awak jeung hate. Gusti, ukur hate nu bisa jumerit nalika karasa aya nu niruk kana awak satakeurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun hiji carpon basa Sunda kalayan judul Diroga Hala Lampa. Wilujeng ngaraoskeun prung. Jangakeun kasepuhan. Angin pasawahan nu ngahiliwir dina wangci kalangkang satangtung teu bisa diiskeun pikir. Alatan keur dihuru ku kabingung dina ihu-ihuna saung. Katugenah jeung kahariwang nyaliara minu handada. Hancewang mulang sieun dipeido ku kolot. Tara-tara gambaran kehidupan tina mangsa nu bakal kasorang ge dumadakan tingko lebat narembongan. Bangun nu mere kabaluas kadiri nu geus katambias dina sagara kaendahan. Barijeng nu puguh nama ukur kalangkang. Padahal sasarina mah tara ieu kapikiran lantaran kalalangsean ku nafsu nu dilajur tur dipupujuhkeun.
Red kanu nuker dariuk bari ting pelenyun teka ampe getih nyeak kana sirah hayang nangtung laju nyiksa nuduaan parokaya awak teu bisa walakaya aya kanyeri nu kacida tina bagian awak nu geus nandangan panuk pangguna sika antukna ukur bisa nyengcerikan diri rumasa loba baha kana papatah loba nganggu kana nafsu bahkan tumut kana piwuruk guru anu balukarna ayeuna kuring ngarandapan pangrogahala babaturan teu bisa mungkir diri sok pirajeunun ulah ilu rejeng nu lampahna sakaparan-paran tapi da ari kana awak mah nyaah cangkung si kamu murah sing sanajan kakak bogoh sorangan. Ari ulin teh ulah sok kemalinaan wayah kieu kakaramulang cek mama nyakseukan basa meh sareupna kuring karek balik ka imah teu dijawab dan rumasa ukur direret ku juru panon laju muru kamar alatan geus teu kuat hayang geura ngabudakeun katugenah nu teu ingkah tina bayah blug panto dipendetkeun satakarna kubrag setengah ngabebetkeun maneh kuring ngabebengkang dina disbang bari nutupan beungeut ku bantal dipalar bisa nyilep suara geunggeui ka nyerian tur ngusir kingkin tina ati sanubari breh nu tadi karandapan di tengah sawah langkangan atra kelemeng rengkak sakaparan-paran dina samemehna nu tara hayang mikiran diri sangkan lugina enggoni ngambah sagagara kahirupan dina mangsa kasahareupna gelundut indung ukur dianggap pepedut nu ngalelangsean implengan kaendahan mangsa rumaja estu tunggul diraul catan dirumpak teh rumah sapisan sugan kea moal kieu jadina sabenerna kuring boga rengkak awuntah teh can lila disaprak mamah kawin deui lain teu panuju bogaeun salaki kalalakin umurna sahanapeunana ngan kadienakeun mindung tu genah saban indung ngelehan wae tur sabar nya hareupan talajak bapa sampeuran nu barang pentana teh siga kakolotna sorangan rabul jeung arang bisa dipungpang sedengkeun ari kana nyiar kipayahna ramen humandeuar anu padahal meuli motor weuteuh jeung ngurus-ngurus daftar jadi ojek online teh dibiayaan ku si mama ngalindung kagelugna teh lain ukur babasaan aya nu leuwih jadi kaharendeg nalika paduduaan di imah manehna suka mencrong bangun nu hayang ngabuligiran ku paneteupna muraleng teu ngicep-ngicep tidinya kuring jadi tebetah pisan tur antukna meupeus keuyang ku ulin jeung babaturan nu sasar lampah di luar imah
Sirina asal nunggu ayo nama euy. Pok siripan. Babaturan sekelas nugas biasa hoghag. Basa nangenan kuring teu loba cumarita cara biasana. Kuring ukur imut laju tungkul deui api-api mukaan buku. Nu puguh nama nyumputkeun semu alum tina beungeut. Alah paling ge diputuskeun ku si Hendra. Ceuk si Angga teu tinggalin milu ngagonjakan. Ren, cek si Rede, coang mabal deui. Teu kanyahoa nyamperkeunana, si Irfan ngaharewos. Ditompokeun pisan kana ceuli. Bisi aya nu ngadengieun meureunang. Kebek. Asa di benter gelap tengah pereng-erengan. Ngadenge ngaran jalma nu geus kuasa ngagadabah. Disebut-sebut bari jeung ngajak mabal. Moal boa hayang ngarurujit deui. Rai, kasabaran nu dikekeuweuk antukna bedah. Pecakeun, aing geus teh hayang wau jeung nu ngaranna Rudi atawa Bram. Gantawang teh teu bisa ngampeuh deui amarah. Cep, dirga angkat tincak. Kelas dumadakan jempling taya saurang ge nu nyora. Rareuwaseun nempo kuring nyentak si Irfan. Barabai cimata bijil ngalembereh mampai pipi. Laju nyalak calakan kana harigu. Kuring gawat nguniang. Setengah lumpat muru pantu anu terus nama tenulih di gura-giru melu WC sakola. Segruk asa ditengtingan ku keayaan. Untukna can waktu na istirahat. Jadi moal aya nu nganyahoankeun ka kuring nu keur ceurik lih-ilihan. Keran ngahaja dibuka sagemblengna. Sangkan curulungna bisa nyilap kana suara geunggeik. Satu tas ngarasa leler mah gancang si beungeut mupus barebeut tina beungeut. Moal rek ulah ilu deui jeung babaturan baragajul. Dada ngertekeun patekadan demi nyingkahan kajadian nu teu pamohalan bisa karandapan deui. Leungeun surti ngusapan padaharan bari sisinglar. Inggis aya nu nyecingan. Kling kadenge tanggara aya wae asup. Barang ditempo Mun betus maneh nyaho saha urang. cenah ngan sakitu-kitu eusi pesan ti jalma nu geus nyieun condeka. Gura-giru ku kuring dipupus, tur nomerna ge diblokir. Ambeh manehna teu bisa ngontak deui. Kuring muru kelas deui, bari miceun renghap satakerna. Nyinglar Bang Baluh nu nyangkaruk, sangka nyingkah teu ketembong tina pasemon. Basa budalan, Hendra geus cinukul ngadadagoan di deket gerbang. Lantaran manehna mah beda sakolana jeung kuring. Gendengna nu patinci kakak ngarasa bungah pada geus rengse di alajar, meh teu kadenge. Kasilep ku ratukna jajantung, wegah nampa pamaidot ti manehna. Kamari ulin jeung saha? Kamana deui? Pokna tegeuk. Basa kuring geus nangtung di hareupeunana. Ngomong kituna teh, sirah nama tetep tungkul mukaan aplikasi Facebook dina HP-na. Teu eret-eret acan. Kuring teu ngajawab. Malah miceun paneuteub ka jauhna. Munggu hate mah hayang ngacacang. Nyaritakeun sakur nu karasa. Orok kaya utek temerean. Inggis kur bisi rempan kusugan. Bubuhan maneh nage ka asup rumaja anar-anar nu sok ngalajur nafsu ngumbar amarah.
Najan ari ka kuring mah nyaaheun pisan. Can kungsi sekali-kali acan menta atawa ngajak ngalakukeun lampah teu uni. Ari lain ukur ngarangkul nampulkeun ka sono nama. Nginum deui nya. Pokna deui. Ayeuna mah manehna bari nguniang. Leungeunna nyepengan tak-tak, beungeutna ditampeukeun. Mikeun teuteup nu seukeut. Nirukeun sima ngaliwatan kongkolak parat kana dada. Pancekeng ge eureunnan. Pupurheun urang geus hese. Cik aturinna mah sing bisa diingetan. Aya saeutik kemplong dina dada. Lantaran geuningan manehna mah can ngadengieun kana naon anu geus karandapan ku kuring. Ungkur nyangka ulah ilu nginum beujeng nulian. Rina janji moal nginum-nginum deui. Cekeng, ukur sakitu-kituna kecap nu bisa dikedalkeun. Bari eta ge halon. Gap dampal leungeunna karasa nyampa sirah, laju ngusap saulasan. Dibarung ku paneuteuk pinuh ka deudeuh. Leketei hate leuleus tur boga pikiran hayang nepikeun ka rumasa. Sakali deui utek nyaram pikeun betus. Keun hal ieu mah jadi rusiah sorangan. Jeung nu pasti kuring embung manehna ngarasa kuciwa. Munyahun kabogohna geus teu parawan, bari alatan ku digadabah ku babaturanna sorangan. Kanting tepi ka iraha, kuring bisa nyamunikeunana. Tutas kitu, Hendra leumpang mihlaan nyamperkeun motor gedena. Sakumaha biharina sok nganterkeun kuring tepi ka imah. Kajaba mun dikuruhit heula ulin. Bareng jeung nyelebarna motor nu keur ditumpakan, implungan ngajaul mapakan pating arudatna mega malang di saluheureun sirah. Rasa salah sumarambah dina dada. Ngingetkeun kana kanyaahna. Sanajan ngan ukur bobogohan, tapi bumelna mah karasa pisan. Ku sabab kitu, tarati sasarina kuring nangkep bari nyimpen sirah dina tanggongna. Meper pagalewatan rasa nu ngagedur lantaran tumarima jeung karumasa. Dua minggu kalarung, seetik-seetik kuring geus bisa mapalerkeun pipikiran teu ngeuluh teuing sakumaha samemehna. Ngan aya nu teu biasa anu jadi kapanasaran babaturan. Kuring jadi cicingeun tur tara ulin. Hirup ukur di imah jeung di sakola teh lain bobohongan. Untungna Hendra mah malah bungaheun. Sirikna meh saban nganterkeun balik teh sok sagede tawarkeun. Ti mimiti dahareun, tapi kabuku bacaeun. Keur batur cicing di imah cenah. Sabenerna hate mah can ngemplong pisan, ramen gegebegan. Inggis kajadian harita nyasakeun bibit di jero rahim. Nu matak basa pisah baraha poeun deui rek manjing tanggal matuh palangan. Asa beulila ngarayapna hese cunduk waktu teh. Sabil teu boleh ngarobeda pipikiran, mandeg mayong antara digugurkeun atawa didagoan cuk kumaha cek behna. Hade goreng ge anak sorangan. Budak nu bakal dikakandung salila 8 bulan tur ngenyot getih kuring. Lain anak nu jadah dan nu haram jadah mah kalakuan jalma nu geus nyieun codakana. Tapi lamun teh mah nepi ka dijurukeun, tada teuing bakal kaeraan anak.
Tur kolot ge bakang miluwi wirang di kolong catang. Encan harapan-harapan nu kungsi ka sawang hayang bisa mulang tarima kanu jadi indung teh bakal pugag. Alatan kudu ngurus turunan. Hate kuring noroweco teu daek eureun. Seminggu di tanggal matuh tetela can wae karseban. Aduh, bawa-bawa nu dipikir hariwang teh bakal jadi kenyataan. Nah nai lain cek bobohongan. Estu ugah nguneang-nguneang acan. Hoream ngalengkah najan indit ka sakola. Angtukna bebeja ka mama yang kuring moal sakola lantaran keur teu gareunah awak. Rek dipariksa Rin, cek mama bari leungeunna ngarampa antar kuring. Halambar moal mah ah engke ge bakal rep po kuring bari malik nonggongan teu wasa nempo gurat-gurat kacape nu atra dina paromana. Hampura marina mah cek keurentes basa mamah ngoleset tina risbang. Mun geus sarapan di kamar mamah aya paracetamol. Cenah basa keluar ti kamar. Teu lila kadenge pantu tepas ngelutrak tanggara mamah init ka pagaweanana. Hogah-hogah ge kuring maksakeun hudang. Rek mumuluk memeh dahar ubar. Susuganan awak teu karasa lungset teuing ari geus kararaban tur di ubaran mah. Kareret bapa tere keur diuk kalagedai dina kursi hareupeun TV. Kopi nu ngebul keneh geus nagog dina mejana. Ayo ku merdeka. Cek keurentes berjebi. Rasa ceceub beuki meuweuh. Najan ari hareupeun mah tara kumaha wani nembongkeun semu lantaran ngaragangan nu jadi indung. Dahar ge cuman cemen demi rasa maksakeun teh pedah we rek murak ubal. Tetas ngocokeun piring urut mah kuring laju murup ka kamar mama. Ari obat mama dina naon pah? Cekeng tambah teu ngomong teuing basa asup ka kamarna. Baheula mah tararo mengkog saban rek asup teh. Malah lain sakali dua kali sok ngadon sasarean lamun mama can mulang ti pagaweanana. Kesahab gitu geus teu bireuk. Kana sakur tempat teteundeunana, pakaian, obat-obatan, tuk nyimpen duitna. Nu matak basa bapa teu ngajawab teh, teu matak tatolomboan. Langsung we muru meja rias nu pernahna kiduleun lemari pakaian deukeut jendela tebeh wetan. Sorolok laji meja dibetot. Breh sakur nu aya di dinya mah katingali. Teh hese paracetamol nu kali setengah strip teh geus kapanggih. Laju disoehkeun kira-kira 2 tablet. Barang rek nyerolokeun deui. Kareret aya barang nu kungsi kaimplang basa peuting memeh sare kamari. Teu talangke geuwah dicokot tur diilo tulisanana. Tamparura teret eusina dielaanan dipesakan kana celana piyama. Kurnaon teh spek? Cek sora nu ngageureuwahkeun ti tukangeun tur ti kanyahoan asupna. Kebek. Lalaunan kuring malikeun awak ngahareup ka manehna. Kuring uga-uga teu bisa ngajawab. Alatan asa kabur pangacian. Geus katohian nyokot barang nu tangtu ngondang kacurigana. Boa-boa Pokna deui bangun nu ngahaja teu kebatkeun. Panonna mencrong seukeut kana beungeut
bangun nu hayang tegas kana naon nu bakal dikedalkeun. Sanajan ngewa ari kerkayaan kieu mah kuring jadi ngarasa gimir. Sieun bejakeun ka si mamah nu tangtuna bakal langsung dipaluruh ngeunaan bener henteuna. Alasan kuring nyokot tespek. Cilaka 12. Geus ngaralakukeun sabaraha kali. Pokna tegug. Tetela. Ayeuna jadi cicingin teh ukur kamu plase. Pikeun nyumputkeun ka aya anu sabenerna. Pinter. Omongan nu karasa pisan sinisna. Komo basa katinggal di sorot mata nama Atra. Aya maksud lain pedah kuring nyokot tespek. Tapi pikiran sejena nu salila ieu disamunikeun teu sararea. Sekali deui kuring ukur bisa ngabige. Panampor ditungkulkeun kana ubin. Teu wani neunteup pancorongna nu seukeut lir hayang ngobet eusining hate. Untuk daek ngaku kapaksa aku dibuktikeun heula ieu mah. Cenah bari leungeunna ngangkat godok kuring. Sangkan panon narima sorot mata nu ngebebela. Seak getih karasa nyeak. Nyasakeun pakulitan jadi sepa. Alatan Inggris naon diomongkeunna teh lain ukur nyingsieunan. Tapi sapiraku manehna rek wasa ngaguna sikap kahormatan kuring anak terena. Sakumaha nu kungsi dilakukeun ku jalma nu kapangaruhan efek alkohol tina minuman oplosan. Kajawab moal. Sorana ngageleter di barung ku nampekeun beungeutna. Meh Pak Antel. Tapi kakarasa reng hos ambekanana. Narima padongsok sarupa kitu. Kuring beki murungkut. Boro-boro bisa ka ngajawab. Dalam nu puguh mah awak beki ngayak-yak di barung hayang ceurik sahing-hingeun. Teu dinyana ti anggalna. Leungeunna teu anta parah ngaranggeum larangan. Kalawan teu karasa. Aw. Maos Pak. Antuk nama kuring maksakeun nyarita. Sieun rengkakna katerusan. Tur maksa mirusa. Ngagadabah demi ngabuktikeun kapanasaranana. Sabaraha kali? Cenah sorana ngageleter. Nganu pasti leungeunna teu leupas. Najan satakah pola ku kuring disingkahkeun ti lebah dinya. Ngarasa leungeunna dipaksa ingkah. Teu anta parah, manehna nyuntrungkeun tepi ka kuring ngadayagdag na kursi rias. Kalayan teu asa-asa deui, leungeunna matot celana katun nu ukur kacangreud ku karet. Teu hese ngudaranana. Tolong! Teuing ti mana? Tinaga. Kuring ngajerit satekerna nu ngalantarkeun manehna ruaseun, laju ngabekem bari ngancam. Yen lamun kuring jejeritan manehna mah asa-asa bakal ngaroga hala. Nyarita kituna teh leungeun nu hiji deui rek neruskeun hanca marosotkeun calana piyama nu geus turun nengahan pingping. Cicing. Pokna seum haros-hos. Basa kuring setengah pola nahan marosotna calana. Rasa sieun beki meuweuh. Inggis bakal ngarandapan deui digadabah nu kadua kalina. Kalebat seuri iblis si Redi jeung si Bram satu tas laksana nyesep diri. Kalahan teu aya pisan ras-rasan. Rasa ambak nyedak sajoreun dada. Kalawan jadi lantaran datangna kawani pikeun ngalawan. Cekuk. Sukun nenggal pisan kana mamarasna. Hep. Manehna burial bencelik nahan nyeri. Kalawan teu dengkekeun deui ku kuring dijieun lawang-lawangkrang pikeun lumpat keluar bari jeung tulung-tulungan. Aya naon Rin? Aya naon Rin? Cik tatanggap nu pangheulana datang. Hari wus-wus basa nempok kuring lumpat keluar tina lawang panto. Barang maranehna nempok kana calana nu can diangsrodkeun. Surti karena naon nu kajadian. Kalawan teu tarangke bareng jeung tatanggaliana nu anyar datang. Manehna muduk ka jero laju ngarjengan bapak nu teu bisa ngalawan.
kejadian eta akhirna mamah bisa surti karena keayaan kuring. Kalawan teu bisa dipungpang deui, mamah minta pepegatan. Dan aya nu jadi kaharendeg tur teu dipaharep teh. Nalika ngadengin kana naon anu geus tumiba ka diri kuring, Hendra ngepak baladna pikeun ngaroga hala si Redi jeung si Bram. Anu ngalantarankeun Hendra kudu nyerekem di pamberokan. Kitu deui nu duaan unggah balewatangan kalawan tuduhan kasus pemerkosaan sakumaha nu direjeretkeun ka Bapak Sampeuran. Baraya sakitu anu kapihatur carios pondok di Rogahala lampah. Mungguhing hirup aya kalana teu tiasa sakahoyong urang. Naon nu tumiba, naon nu kaalaman, estu aya kalana teu tiasa direncanakeun. Pon kitu deui anu karandapan ku si tokoh kuring di dieu. Anjeunna sanes teu panuju, ibuna nikah deui ka pamegat anu yuswana sahanapeun ibuna. Namun teu panujuna teh ku kalakuanana, ku tabeatna anu dulang tinande pisan. Asa janten raja, sagala hoyong digugu, sagala hoyong dipupujuhkeun. Anu antukna si tokoh aros tu genah nya ingkah ti bumi kalayan sasarengan sareng rencanganna nu anar-anar sok unam inum kana cai oplosan. Anu balukarna sakumaha anu tos didugikeun dina carios pondok neme. Mugia janten itibar kangge urang sadayana. Atuh simkuring ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Hapunten kana sanes kanten kakiranganana. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.